buatan teh Bina mah gagal. Mantap gitu nya. Mantap. Bolu jadul buatan teh Bina. Nah, wilujeng wengi baraya Sunda dinten ayeuna urang nyobian ngadamel bolu jadul tapi dina hau tapi kita can terang ya kumaha raosna nya mung saur nama cenah cek beja seungitna benten nah ayeuna urang kawitan lah tah ieu panginten baraya ieu bahan-bahanna urang spill heula naon wae teh Neng bahanna teh Neng Nyaeta kanggo bahan-bahan teh kahiji aya endog teh mung genepnya baraya genep naon atuh butir mohon terus ieu genep siki endogna mohon terus we ieu tariguna 200 gram ieu terus gula putih gula bodasna 200 gram terus we ieu mentega anu tos dicairkeun naon ieu teh merekna teh Pami merek nama bebas sih, tiasa Blue Band, tiasa merek Filma, eta mah bebas. Nah, tina ieuna margarina teh mung 150 gram. Terus ieu naon? Nah, terus we ieu teh kanggo olesan dina loyangna. Tah, nyaeta ieu teh disebutna teh Carlo. Carlo teh nyaeta tina minyak, tarigu, sareng mentega. Oh dicampurnya. Mohon, ieu teh engkin mesi boluna teh mulus. Mohon. Teksturna mulus. Mohon gitu. Terus ieu naon ieu? Terus we ieu pambekah atawa SP. Oh, pambekah kangge bolunya. Pami teu ngangge ieu moal bekah, beurnya deplenya. Oh, bakal bantu telas kete. Mohon. Supados jiga Lisa Mariana. Nah, nyaeta ieu Celisa. Bongan-bongan iya ngagado iya jadi bekah. mungkin ieu nganggena sasendok teh. Mohon. Terus Terus ieu naon tah? namina teh paneli. Ieu panelinya namina teh Neng. Mohon ieu teh paneli. Kin nganggena sakumaha? Nganggena teh mung setengah sendok teh. Setengah sendok. Mohon. Tas Ieu we panginten panggeulisnya Neng. Mohon ieu mah janten opsional gitu tiasa ngangge tiasa henteu. Kanggo mungkin diperlukan di luhur bolu. Siap. Ayo Ayo gitu. Ayolah gibrigen. Neng naon heula ieu teh prosesna Neng? Nyaeta proses anu kahiji teh urang pupuskeun heula endogna. Di ieu nya. Mohon sadayana urang pupuskeun heula. Ieu cobi ieu. Cobinya. Dina bolu jadul ieu mah bobodasna sareng kokonengna teh diangge. Sadayana Jadi pisahnya. mohon teu dipisah janten langsung we dihiji. Namun modern mah dipisahkeun. Eta mah ieu sih naon teh benten-benten aya anu resepna teh dipisahkeun heula, aya anu langsung dihijikeun. Nah, mungkin pami endogna tina kulkas kedah ditiiskeun heula nya. Baraya entong tiis-tiis langsung diangge mungkin bilih muhun mungkin bilih awon karena boluna bilih pengembang. Terus lebetkeun we gulana. Gula sadayana ieu teh. Mohon sadayana 200 gram. Tubruskeun. Terus we ngangge panelina setengah sendok teh. Oh, setengah sendoknya. Mohon. Cekap sakitu ge nya. Cekap da sakieu ge. Naon saya tetep kangge naon panjengit naon? Mohon ieu teh meh engkin boluna teh henteu bau hanyir tina endogna. Janten ieu teh seungit gitu, seungit vanila. Baraya aduh bolu jadul ya proses. Terus naon deui? Nah, terus itu teh ieu urang mixer. Oh, mixer dubika. mixer heula. Mohon. Bikin tarigu meureunnan. Mohon gitu. Mungkin dilebetkeun tarigu mah
pami si adonan teh entos bodas gitu. Sok Nah, di mangga. mixer naon itu? Mixer merek Philips. Wih. Nuhun. Sok Sok ku awe. Langsung ke anu ka- Bisa dugi kumaha itu. dibuka warna bodas. tong hilap tambahan ieu naon itu namina teh? Namina teh SP atau SP. nanti Sakumaha? pambuka sa sendok teh full. Cekap sakitu. Cekap. Lebetkeun. Terus orang mixer deui. Lanjut. Lanjut. Ah, ieu teh kumaha neng pamitos kieu teh ciri-ciri nanti kumaha ye? Nah, nyata ciri Kentalnya. adonan anu tos pas teh nyata pami tos warna bodas. Terus we Kental. jeung pami dikieukeun teh tuh. Lawan turunna teh. Oh. Kental pisannya. Muhun Terus naon deui? Pas kieu pas kitu teh lebetkeun tarigu. Ieu Sadayana lebetkeun. Sadayana Sok. 200 gram. Sok terus Kibrikeun lebetkeun deui. sadayana. Di mixer deui. Muhun. Punten we da mixer mah teknologi modern. Ya. Banyak kulit kobok. Manual. Nah, Moal tiasa Subuh, terus dikobok. gitu orang mixer deui ku kecepatan anu panglauna. Nah teu nu tarik soalna Nah, aku naon? mun ngangge nu tarik mungkin bilih adonan kempes. Janten pami kempes mah mungkin pas di open na teh moal ngembang. Tuh. Jadi ieu mah kedah lalaunan ieu Oh, mah iya nya. mah. Asal kacampur we. Atos itu neng. Nah, atau Kantun naon den? kantun mantega Oh, cair mah. manteganya. Sok lebetkeun. Oke. Langsung we sadayana. Itu sabaraha ieu neng tadi teh? 150 gram. 150 gram. Nah, terus Keterukeun deh. Di ieu mah. Ya. Bebeungharna. tah nyata baraya pami ngadukeun adonan kue nu pas dilebetan mantega teh teu tiasa ngasal ngadukeun Tiasa ku mixer deui nya. teu tiasa Oh manualnya. muhun nyata aya teknikna pami ku mixer mungkin adonanna teh bakal kempes moal ngembang. Nah nyata teknikna teh teknik aduk balik. Nah jadi aduk Oh, balik teh gitu. kieu baraya. Baraya kadenya. Nah. Lain artina aduk balik teh ngaduk terus uih lain putih. Ieu nya baraya. Dibolak-balik puterana baraya. Bari jeung kedah lalaunan. Ngeus uih ka bumi. Tapi ieu moal asak-asak atuh. Tuh. Pami teu lalaunan mungkin adonana bilih kempes. Nah ari tos kempes mah mungkin moal ngembang pami di open ge gitu. Tapi sami itu kedah ratanya. kedah rata tong sampai aya nu ngabagel Ngagumpal mantegana nya. muhun. Nah, baraya tuh aduk balik ya. Aduk balik. Aduk balik tapi cicing lain aduk balik. Tapi balik kayak mah. Sabaraha lami itu teh. Proses ngaduk itu teh, Neng. Pami proses nama eta mah teu langkung kumaha. Oh, ngangge piling. Muhun
Nangge perasaan Gini, cenah pami tah. pami katingana tos kacampur ya tos tuh. Oh iya. Tah baraya ayeuna urang olesan ya loyangannya ngangge naon tadi teh Carlo nya. Karlo Carlo tah ieu mah ngadamel nyalira Carlona. Bahan-bahan teh ngangge mantega, ngangge minyak, sareng tarigu. Ukuran teh sabaraha we? 1:1 semuanya. Oh, sadayana ieu hiji banding hiji. Da panginten paminu alim ribet. Mending geser we langsung ka toko kue. Supados tekedah ngaracik nyalira ngan ieu mah da umargi bahana aya di bumi di warung buai biasa. Komplit. Nah, ayo ah. Kocek kelanya neng nya. Nuhun. Terus kaduknya kantun dioles kana loyangna. Nah, ieu koasna kadenya sanes koas paragi ngecat temok ya. Khusus kangge makanan. Kangge ulas oles. Kedaratannya Neng Nuhun kedadak. pados teu rapet. Nah, pamit tengah ngangge nu kieu aya kajantenan nyuguhan teh jeung loyangna. Napa hese coplokna teh pami ku ieu mah ngageleser pluk cenah. Janten pamitina ieu mah gampil babar. Nah, ieu mah gampil. Lungsur Lungsur langsar teh nu kieu tah bahanan kangge lungsur langsar. Teu kedah diinduksi ieu mah. Ka oles sadayana nya, Neng. Nuhun. Kantun ngalebetkeun adonana. Sok Neng. Kangge saporsieun ieu teh nya. Nah, Mas. Teksturna ge tingali baraya. Bakal lembut ieu mah. Planet Mars. Baraya ieu mah supados boluna geulisnya urang purulukan keju. Bolu lisa. Bolu lisa. Bekah. Tos eta Neng. Atos A. Ah, urang tagoge nya. Baraya ieu mah open jadwal ngangge lagi dina kau deui. Dina dibukanya baraya ka eta tong hilap. Supados tengah kem panas di lebetna. Sareng ieu teh seuneuna deui panginten. Kedah ruhai, Daruhainya. kedah barana hungkul. Pami ngagedur kieu jadi tutung. Ieu mah kan ngudag sapertos lisa bekah tapi sae. Bisa. Ini di lantai sabaraha ieu ngabukingna? Di lantai tengah. Ieu nya nu tengah mah nya. Eta mah handap, Oh, ari iya. aku masih. Gelap dah. Ieu nuju promo. Ya baraya urang lebetkeun. Ieu teh 50 menit cenah. Antosan we. Ieu ngawartosan lira. Nu jadul mah kitu kerekekan. One hour later. Kenal nih, San? Iya bang, ada mah bolu. Wih. Ayah orang nyanet bah. Mantap, imah hanet-hanet ya. Seungit deh. Tina hawu deh nya. Tina hawu, hayang nyobian bah. Coba ningali tuh, niki ieu ye. Seungit kieu. Tos asak tinggal teh bah, ieu mah bah. Nyan we seungit kitu. Ieu ah bah, urang ieu nyanet. Ieu. Bismillahirrahmanirrahim. Wih. Saalit tutung tapi da ieu mah wajar. Iya, wadahna ya. Asak baraya, seungit kieu. Bismillah. Bolu buatan teh Bina mah gagal.
bolu hau. Tina hawu baraya ya. Kita coba cita rasanya seperti apa. Sok lah keuretan neng. Oh, bismillahirrahmanirrahim. Ya lapar kameramen lo ya tuh. Mantap gitu ya. Mantap. Bolu jadul buatan Teh Bina. Luar biasa ya Teh Bina ya. Mantap. Bolu jadul ala Teh Bina mangga. Karya biasa dipesan ke Teh Bina. Kumaha rasana Jang Isan? Mantap. Yuk. Benten ngembang lagi. Sarang sengit aduh. Khas. Tah sakitu panginten baraya tong hilap di komen, di like, sareng subscribe. Sareng pami hoyong request ngadamal naon deui mangga di komennya. Ya, baraya Sunda Gibrikeun.